Ya dia tadi ge tapi saha di mana gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta pun Iskandar Bangkeun wasta pun Ali. ya abi doan bade ngawawancara salah sahiji sanggar lingga seni nu aya di Pangandaran nu jelasna caket jembatan Salah sabaraha. Tadi deh itu tuh. tadi Tadi itu tuh videonya tuh. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wawancara bahasa Sunda tentang lingga seni, sanggar lingga seni. Kayak nano mau di sanggar lingga seni teh. Latihan tari Sunda klasik lah, tari sana Sunda tari. Sawat pengurus sana. Ibu Fani, Ibu Lisna, ya Ibu Devi. Sekarang ada di sanggar lingga seni 2005. Setelah sampai di mana wae di panggung lah pokoknya masih di lajatan asal kumaha kalian pas latihan pas latihan gitu sekarang kata nampiang karena berdak kali sih orang TK berdak ini jadi abi bade ngalajenkeun nanti alik di mana wae tempat latihanana di dia nah di situ daya cabang lain. aya di Bandung tapi nu mamangna Jadi kumaha di mata masyarakat sanggar lingga teh? bukan terang diterapin ke masyarakat hari aku mah tujuannya yang positif gitu ya ketinggalan nama duka ku masyarakat Masa gitu dah. karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jalan Sakitu anu tiasa didugikeun ti abdi sareng babaturan abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.